Jangan tempat tu sepi orang. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Innal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Petik 11, 15, jam hiji, jam 2. Waalaikumsalam. Ono keperluan opo ge? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diriwayatkeun ti Sulaiman bin Buraidah anjeunna ti bapana radhiyallahu ta'ala anhu. Bapana Sulaiman berarti ti Buraidah. Muga nilar bendu Gusti Allah ka Sulaiman jeung bapana. Saur Sulaiman saur bapana nu katampi ku putrana kana Rasulullah. Aya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum eta ngabejaan ngawurukan ka manusia harita ka para sahabat di mana keluar ti imah menuju pakuburan, datang ke kuburan ngabejaan Kangjeng Nabi supaya ngararucap salam. Bentuk salamna ieu assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Etalah paranti uruk salam ka ahli kubur. Kangjeng Nabi ngawurukan salam lamun henteu aya faedahna moal nitah uluk salam. Faedahna uluk salam berarti aya jawaban ahli kubur ketika urang uluk salam nyana ngajawab. Waalaikumsalam beb. Waalaikumsalam. Jadi nyada gak jawab. Kok teu pernah kadenge? Coba-coba mun ente ngadenge. Komo lamun penting. Asar bae sorangan. Urang asar jarah haju salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Salam. Geus cek urang baliklah hampura. Mual terus sudah gua. Sebab orang gua masih kena berat ka makhluk. Dementak urang dititah ge ziarah sorangan lain babarengan kana bus bari aya untungan. Atawa lain ziarah tuh nu kos kitu mah, tama refreshing we, tama bermotif ziarah. Iya, sorangan. Jangan tempat tu sepi orang. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Innal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Petik 11, jam 12, jam hiji, jam 2. Waalaikumsalam. Ono keperluan opo ge? Oh berarti wong Jawa itu. Urang sieun sebab urang berat ka makhluk. Geserkeun geura perasaan urang. Lamun urang masih keneh make perasaan nu ieu boro-boro di kuburan, di jero imah sorangan coba. Make perasaan nu ieu mah tetep bae. Moal kuat. Aya wiridan pamajikan korban. Cek pemajikan teh aya naon ya? Udang. Tungguan tadi dinya ini wiridan.
Pokoknya di Janu Wiridana ieu di dia nu nungguan loba omong kerjasama untungna mah kabehan. Eta al hikmat tah kos kitu batu. Jadi sabarang sorangan geserkeun keyakinan jeung perasaan urang nu ieu. Lamun make nu ieu bae mah atuh kieu bae hiji sieun borangan majawatek. Merkaduana moal ngeunah ibadah teh tapi lamun digeserkeun mah tak ieu cenah kiai ngageserkeun kumaha tah ieu lah ngageserkeun perasaan eta lah nu sulit teh ngageserkeun perasaanana kunaon teh cenah kiai teh dibikeun ka batur tah perasaan pugu kiai na geser wae ngageser sarua jeung ente kudu ditungguan bae cieun temenang nu kakeresekan kiai na ge haju ngaringkuk boro-boro ngageserkeun batur bubunya na ge sarua tengah-tengah maca sholawat kosrek shadaqallahul azim geus ai kanyawan isuk-isuk nu kosrek teh sial horeng ucing tah mah horenganan beheungna aya kantong keresekan jadi nyari lempang teh kosrek padu kurang pajar momonon bae anu borangan mah kos kitu nu borangan eta borangan ngaranna naik sepeda gubrak wah pocong kajen buku mah pasti pocong ringkuknya urang di deuleu aya deui diteangkeun ku nya bari ngorandang orang datang kalur sial tangkal kadong dong dipotong dek Agustus dipoles pakai kapur pajar pocong nyiksa awak panjana tah ye nyawa gitu batu aing terus eta itu borangan bakos kitu tah borangan mentak nyana hajurat di hari teh beranian ya horenganan eueuh pocong orang malam Jumat deui naik sepeda deui aya ngejentul wah tangkal kadong dong tah mah kajen ku kumaha ge diteruskeun ku jana barang ditewak teu beunang ye pocong beneran guling tah perasaan teh ta geserkeun hese ngaji tauhid ku tauhid ke bakalna tah geus buku wujud kidam bakom mukhalafah lihal walil hawadisi qiyamu bidafsi wahdaniyat qudar malang geus diwurukeun ka batur tapi borangan keneh baja wujud kidam bako wujud hartina aya Allah teh kasipatan ku aya wajib ayana geus ayana Allah kasipatan ku kidam hartina tiheula teu kapiheula bako hartina Allah teh langgeng teu aya tungtungna geus diurukeun ka batur malah dimantekan segala tapi eta teh borangan bae kajagoan boranganna balik ti masjid kagerokeun pamajikanna oi ya hei kunaon gegeroan sieun aing adi tas ngaji tauhid tapi balik ti masjid kageroan ka pamajikanna sieun jakena sia jurig teh tauhid ka mana tauhid tauhid diletah doang eta ngaji tauhid teh kos kitu bacakeun ku ente lamun aya kasieun aya juri komo kadeuleu eta bae eta ayat kursi bacakeun ge coba ge leungit jana baca bener urang leumpang ti beuting lah cak kiai ge maca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum aya nu gebreg-gebreg tah ditangkal awi teh ieu jurig berarti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa nawm juga handap enahan aya di hareup Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma cak jurig teh aing ge bisa ayat kursi kos kitu mah ayat kursi kos kitu aing ge bisa sebab sarua ayat kursi urang nu dibaca ku urang jeung ayat kursi nu dibaca ku jurig sarua saurang lagi bersifat juri jadi sarua tuh naon bedana sia jeung aing cek jana teh sia nonton TV aing nonton TV sia main bola aing main bola atuh akur atuh teu banjur ayat kursina kumaha deui carana ieu neangan supaya ulah borangan bejana Tuan Syekh Abdul Qadir mah dileuweung 3 tahun
bejana Imam Ghazali mah 13 tahun, bejana Imam Syafi'i mah 1 tahun. Kangjeng Nabi di luhur gunung Jabal Nur sorangan bae Kangjeng Nabi mah teu dibarengan ku sasaha. Guru-guru urang tararapa geuning di leuweung eta Syekh Maghribi osok kapanggih kapan jeung Syekh Asnawi. Syekh Asnawi mun naik kuda kapanggih tah nu kuari makam teh Syekh Maghribi di dinya ngobrol kapan di leuweung. Berarti Syekh Asnawi teh caringin teh osok ngobrol jeung nu kararitu di leuweung. Kok teu sieun sih aing sieun mulai tah ji atuh sia mah boga guruna si Golkar nu borangan atuh pasti kasihan nyurupna ge Golkar deui bae borangan deui bae boga guruna atuh nu tegep anu teu sieuneun ka jurig kakarak mun magi jurig dek bae ya bejakeun sia ka guru aing sieuneun nyana sebab guruna sakti. Tapi lamun urang boga guruna Golkar bejakeun sia ka guru aing guru sia ge bareng jeung aing da kumaha coba urang hayu tuh di Garut aya Siti Kolbunia jin mondok ngaranna Siti Kolbunia sok nyanding ka santri sok ngaganggu ka santri. Aya santri pernah dibawa ku Siti Kolbunia sabulan teu balik geus ditarekahan kieu kitu ge hese bae. Tapi eta ulah babacaan di Garut mah bejakeun sia ku aing ka mama asal kitu bae cager. Aya santri nu kasandingan sia jinnya bejakeun sia ku aing ka mama cager eta. Coba kuari jin bejakeun ku aing ka Habib Rozak mana jadi guru teh sakti. Kalau guru sakti batu bejakeun sia ku aing ka mama calager kabeh ge masyaallah. Tah eta kos kadar itu tah. Coba kuari bejakeun ku aing sia ka guru aing. Guru sia di mana sakitu teh. Di itu belah raja. Golkarnya. Atuh gitu banjur. Tuh. Nu mantak urang teh dina thariqah mah ngahayal heula kadanan ku tapakur. Urang diuk teh di makam, diuk teh di kamar, lain diri aing ye nu diuk. Guru aing. Ngahayal kitu heula tah, taku Muhammadiyah mah disengsarikeun kitu teh. Ye sasar sia cek Muhammadiyah. Cekel ku aing hula pantogeun sia. Casarkeun batur sia. Cicing sia. Kudu pantogeun heula tah Muhammadiyah mah pantogeun teu dipantogeun mah beres. Ajunya mantogeun urang deui. Urang mantogeun nya gelut. Dek dengan yakin jadi gelut. Ngahayal heula aing guru aing anu diuk teh manya setan wanieun ka guru aing. Ye, urang ngahayalkeun guru. Begitu urang teh salat ja guru aing mah husupan aing teu. Berarti lain guru aing ya sia berarti. Carekan ku urang awak urang. Dibulak-balik dibulang-baling awak urang teh ulah dihayalkeun diri urang guru urang naik ka guruna mantak aya silsilah teh lain sa silsilah-silsilahna. Ari silsilah mah fotokopi bikeun babari dibaca ku urang nu datang jurig jin jalain jangkos kitu urang teh niru guru lempangna diukna ibadahna silsilah teh lain sa silsilah-silsilahna. Oh guru urang lamun udang jam 3 geus urang mah dikurangan geus 3:30 lantaran puyang kene turun jam 4 puyang kene jam 7 keur carita torekat mah kos kitu ulah dihayalkeun diri urang tah urang di masjid sorangan dipoekan hot Allahu Akbar coba ge urang ngahayalkeun urang teh wali ngahayal aing wali Tuan Abdul Qadir aing ye Allahu Akbar aya jurig Abdul Qadir sial sia kuadan wanian ka aing sia Allahu Akbar Tuan Abdul Qadir mah digalemohan ku jurig teh kapan nya sataun jurig bae nafsu teh sataun ku hewan-hewan sataun ku awewe geulis eta mungkin henteu pernah ku awewe geulis bae atuh emang siapa kitu malulu aduh dasar nafsu wanita merendanan
taeta urang teh bertoriko bersilsilah ayalkeun guru urang hebat ibadahna moal emang kos kitu dicoba ke penting coba jeung urang jeung tengah penting urang ayalkeun yo Insya Asnawi caringin mah tengah penting teh nya mah salat zikir jatesieun coba ngayalkeun diri urang teh Syekh Asnawi ye moal sih moal coba ge cobaan moal bae kajian kumaha ge moal sieun ketika urang sieun berarti atuh urang teh anu asli lain Syekh Asnawi Syekh Asnawi teh sieun begitu aya pocong Syekh Asnawi teh sieun aya sia atuh ai sieun atuh lompat ya aing mah aduh jasa ibadah teh kegeserkeun rasa nu ieu seseleh tuh bisa 1 tahun 2 tahun Masya Allah karim kan heula ieu mah cerita salam bae heula Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin ieu mah riwayat Sulaiman ieu ka riwayat lain aya deui wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah Al-Fatihah di Al-Fatihah dan kurang Al-Fatihah ngarobah hadis hadis salam yang susah gitu rawahu muslimun al-man al-ijmaliyu wallahu a'lam bissawab Bismillahirrahmanirrahim wa ammal khalqu wal amru lananabon utawi alam khalqu lan alam amru iku bal khalqu maga utawi alam khalqu ibaratun iku ibarat an khalqil asya'i bitadrij saking ada meling pirang-pirang perkara kalawan nungtut asbamak tadatul hikmah kalawan ngitung-ngitung barang kang rapi huing mapa hikmah ila nalamra layan fagu angin satuhune alam amra iku arep pecati amru anil khalqi saking khalqi illa fil mujizati lin nabi angin dalam mujizat kadoe kangjeng nabi awil karamati lil wali atawa karamah kade wali kamala tanfaqul qudratu kaya oleh orangna pecat apa sifat qudrat anil hikmati saking hikmah lian alamal khalqi min jumlatil hikmah kana satuhune alam khalqi ikut saking jumlahan hikmah allati waqa'a bihal istitar kang tudiba biha kalawan lati opal istitaru istitar lisiril kudrati kedua rahasia kudrat lisiril kudrati kedua rahasia kudrat moal diangkat jelema jadi wali lamun can bisa ngabedakeun antara alam khalqi jeung alam amri can jadi wali munnyana can bisa ngabedakeun ku perasaannya antara alam khalqi jeung alam amri alam khalqi teh ibaratun an khalqil asya'i bitadrij asbamaqqatadatsul hikmah hiji ibarat dina ngadamel berbagai perkara kalawan nungtut kalawan ngitung-ngitung peterapan hikmah beda jeung alam amri mah layan faku anil khalqi mual kaluar tina alam khalqi illa fil mujizat lin nabi awil karamah lil wali ieu mah carita asakna bae setiap perkara aya alam khalqi aya alam amri naon bae kos kitu ngan keur tertuju ka manusia urang dek mengenal Allah mengenal heula alam khalqi jeung alam amri 10 nu aya di urang teh 10 alam
10 lelembutan disebut alam, alam kholqi, alam amri. Jerona lelembutan disebut latifah. 10 kabehna. Dibagi 2, hiji alam kholqi, nomor kedua alam amri. Alam kholqi teh nu mana? Alam kholqi teh hiji latifatul qalab, dedeg pangadeg urang. Jumlahna aya 4. Unsur disebutna unsurul ardi, unsurul ma'i, unsurul hawa, unsurun nar. 4 unsur ngaranna qalab. Iyalah awak urang terbuat tina taneuh, terbuat tina cai, terbuat tina kitu hawa, terbuat tina seun. Iyalah nu dibutuhkeun ku manusia lantaran manusia dibuat tina 4 unsur. Eueuh taneuh pae, eueuh mau cai modar, eueuh hawa koit, eueuh ceuneu isdet. Nu 4 kudu aya disebut qalab. Iyalah alam kholqi, pembuatan manusia tersusun daripada 4 unsur. Nomor hiji deui ieu adalah nafsu. Iyalah alam kholqi. Setelah tersusun tinu 4 jadilah manusia. Di manusia ditendeuna nafsu ku Gusti Allah. Ayalah nafsuan. Nafsu eta teh ngabogaan 4 sifat. Aya sifat rububiyah, aya sifat syaitoniyah, aya sifat bahimiyah, aya sifat sabuyah. 4 tadi dinya teh sifat rububiyah, di mana jelema kibir, sombong, aya sifat fakhriyah, aya sifat kibriyah. Datang ke kos Firaun, ana rabbukumul a'la, cak Firaun, aing pangeran sia nu luhur. Sifat kibir, sifat sombong, sifat rububiyah nu kos kitu ngaranna. Hayang di alam ku makhluk, ya Allah nu hayang di alam mah. Sombong, ya Allah nu sombong mah. Kumagungan, ya Allah nu kumagungan mah. Aya di diri urang, berarti urang kasifatan ku nafsu, nafsuna sifat rububiyah. Aya deui sifatnya sifat bahimiyah. Sifat bahimiyah mah sifat kehewanan. Sifat kehewanan mah asal tertutupi syahwat beteung jeung syahwat farji. Deuleu embe asalnya tuan manggih bikangna kececas. Aya kotok kakak aya mangsana kececas. Kebo kitu kene oe tumpakan kececas. Lamun manusia ngan sakadar hayang sebeuh beteung jeung awewe berarti ieu teh beda saeutik jeung kebo. Beda tipis. Kebo eta teh kos kitu tah. Sifat bahimiyah berarti di diri nafsu tah. Sifat syaitoniyah aya hasad, setan anu sok hasud mah. Sok hasud mah aya ngunek-ngunek setan nu sok ngunek-ngunek mah. Aya deui anu ngajakan kana dol sasar, setan nu ngajakan kana sasar mah. Nu ngajakan kana munkarat setan, maksiat munkarat. Mun aya jelema hasud, hikdu, ngajakna kana salah bae, berarti nafsuna nafsu syaitoniyah. Aya nafsu sabuyah mah deukna ngarusak bae. Lamun ka jelema hayang nempilingan bae, lamun ka jelema hayang ngarusak bae. Imah ngarusak hartana wa imah ngarusak awakna. Sifat sabuyah naon bedana jeung macan jeung mau. Di diri urang teh saenggeusna dibentukeun 4 unsur ditendena nafsu. Nafsu nanu tadi teh ieulah alam kholqi, kitulah Allah ngadamel. Lamun urang terus bae kos kitu, kieu awak urang ketika neuleuh jelema nu teu ngahormat ka urang, urang bendu, da aya sifat di urang.
ketika neuleuh awewe bangun mencerang amat hayang mukakeun wae androkna iya ngadoa ge ka doa-doa dibawa eta apa kata pas gitu tah iya berarti ya sifat bahimiah tinggi ya kajen tinggal ya sifat bahimiah nih tah itu baik terus baik itu baik lamun eta tadi urusan ku urang teh tadi urusan urang make baju hayang kalemna ku jelema urang make mobil hayang kalemna ku jelema ditumpangkeun dina kebutuhan tetapi aya hayang kalem setan terus baik kitu jeung kitu ketika urang asa aing rububiyah berarti hayang dihormat ku batur hayang di alam ku batur sifat rububiyah bila perlu siapa anak buah aing kabeh aing jadi bos nama rububiyah berarti lamun tadi urusan alam kholqi kitu bae moal ngageser kuari urang naik ke alam amri iyalah nu 5 latifah latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khofi latifatul akhfa eta alam amri nu kos kitu ngaranna lelembutan nu kudu diurus teh eta ngageserkeun tina alam kholqi ka alam amri kudu aya nu nungtun lamun eueuh nu nungtun datang ka paeh urang aya di alam kholqi bae terus bae kos kieu nah iyalah nu mantak gairah ibadah teh saha nu bisa naikeun gairah ibadah da ceramahan ge henteu hanya jelema nu geus ngageser perasaanana dibawa ku perasaan kiai nu geus ngageser tina alam kholqi ka alam amri lalaunan nu tadina teresep ngaji jadi resep nu tadina teresep salat jadi rada nyai-nyayan nu tadina haye teu husuk wari rada hayang kakarak hayang bae heula kadanan ku husuk hayang bae heula nu tadina tilok hudang peuting kuari digeserkeun hudang nonton bola oh digeser nu bisa ngageserkeun ti alam kholqi ngaleungitkeun sifat rububiyah ngaleungitkeun sifat bahimiyah ngaleungitkeun sifat syaitoniyah ngaleungitkeun sifat sabuiyah hanya jelema nu geus ngageser perasaanana ka alam amri satungtung eta jelema encan ngageser perasaanana atuh akur bae nu ngomong nu ngawuruk jeung nu diwurukanana atuh akur bae pedahnya nama bisa maca Quran jeung ngahartikeun ai perasaanana mah akur bae ketika nyana resep kana dunya nu ngadengekeun resep kana dunya atuh akur ka resep nama ngan beda ieu mah bisa maca Quran jeung ngahartikeun ieu mah henteu ketika mustamekna teh ngridit atuh nyana ge ngridit atuh akur naon bedana malah mah dititahan ku guruna malah guruna ge nita mangmayarkeun tan nu mama kreditan can anggeus tah mama kudu diborgol tah mah membombar borgol tah mama teu ngageser perasaanana atuh moal beres dakwah ka jenting adag-adagan moal bisa ngageserkeun perasaan anu tadina teu resep ka Allah supaya resep ka Allah atuh nu ngajakna kudu geus ngageser resep ka Allah ndek ngajak ekonomi nyanana encan paham ekonomi atuh macet ndek ngajak berpolitik nyanana teu paham politik atuh macet ndek ngajak ke Allah kudu geus ngageser ti alam kholqi ka alam amri kuari nyana berusaha ngageserkeun tina alam kholqi nu tadina galak jadi henteu berubah carana kumaha sih carana ngaleungitkeun perwatakan heula teu kaluar tina 3 minimal hiji zikir nomor kadua tafakur nomor katilu muraqabah nomor kaopat khidmat 4 rupa zikirna make naturan anu sesuai tafakurna napakuran anu meunang ti guru muraqabahna nu mana heula engke teh aya daerah sugro aya daerah kubro engke teh ngahidmat ka guru cara ngahidmat teh lain cara ngahidmat nu biasa kumaha aya praktek hidmatna tidinya lah dek ngageserkeun teh guru ngabejaan mata berwatek neuleuh kanu indah-indah geserkeun ceuli resepna berwatek ngadengekeun anu merdu-merdu geserkeun kitu kene irung watekna teh ngeuresep ngambeu anu seungit-seungit geserkeun kitu kene sungut ngeunah amat anu lazat geserkeun leungeun resep amat anu hipu-hipu geserkeun lain hehe digeserkeun
Jadi urang dek asup ke alam amri ti alam kholqi teh ya teu bisa langsung sabulan 2 bulan teu bisa, perlu riadoh tapa heula, napaan mata, napaan cili, napaan irung, napaan sungut, napaan beteng, napaan dubur, napaan kubul, napaan suku, napaan leungeun. Eta teh kakarak alam kholqi. Sanggeus tadi alam kholqi ditapaan naiklah kana kolbu, latifatul qalbi tapaan, latifatul ruh tapaan, latifatul apa ditapaan ku urang, dibimbing ku guru nu sebut guruna mursyid. Jadi teu sambarangan hayang ngageserkeun perasaan teh. Urang sok ngageser sorangan, urang ieu mimiti urang keur diuk bae. Manggi aya awewe nu liwat irungna mancung putih, mantep oge tah. Di suratan ku urang males ngageser tatadina eueuh trisno di hati kuari atrisno. Mas Trisno ada di hatiku. Waduh. Berani urang lantaran geus ngageser perasaan anak, duit nu tatadina jang anak jeung pamajikan digeser pake mahugi. Ngageser perasaan nu tatadina tentrem cicing di imah kuari mah teu tentrem ngageser hayang anjang. Nu tatadina pakaian di asal-asalan bae kuari mah lamun teu diistrika ngajeripit seot teu daek make. Sapatu ke dismir. Eta gageser perasaan teh nu kos kitu ngaranna. Tah, urang mah lamun perasaan kitu mah tah teu kudu dibejahan kabehan. Teu meunang man, teu meunang neuleuh jahe. Haju bae. Ieu mah ngageserkeun ti alam kholqi ka alam amri nu tatadina kurang mengenal ka Allah supaya mengenal. Sanggeusna mengenal secara umum ngaranna ma'rifatul am, ngaranna ma'rifat awam, kuari kana ma'rifat khosoh digeser make cara nu tadi. Mulai kuari zikir, mulai tafakur, nganyahokeun heula kuari af'al Allah, asma Allah, ahwanan ke sifat Allah. Ke kaharti dina af'al bakal kaharti dina asma, kaharti af'al jeung asma bakal kaharti sifat, di mana geus kaharti af'al asma jeung sifat bakal kaharti dengan sendirian zat Allah. Kuari mulai barang geus bener horeng man arifan nafsah arifa rabbah. Jelema nu mengenal diri bakal mengenal ka pangeran. Nah, kuari hayang ibadah ka Allah. Mulai aya guruna ya. Mulai magahan amil we zahir nama ilmu beres zahirna mah kos kitu. Batinna keur ka Allah. Mulai kuari ngaji alfiah baezet kalamun ladzun mufidun gasa jumasun nafina zahirna kos kitu batinna ka Allah. Mulai tek ngaji kuari arkanul wudu sitatun teu birang-birang rukun wudu ikunana maniatun beres zahirna mah keur syarat batinna keur ka Allah. Mulai aya nu nungtun ya, aya nu ngajak. Tad, kan? Urang ka ditu yeuh ka desa kumpulan. Ka desa aya naon tuh? Kumpulan, aya kumpulan di balai desa bangunna cenah de konsolidasi, aya kiai di ditu. Nu ngajina kiai anu mikirnya na ke aing batal mal ka Allah na ieu. Aing batal mal. Henteu lah. Henteu kuat berarti nya eta. Kuat. Henteu lah kebae hasilna bae. Itu hasil berita cuma hasil ka dijabah heran aing mah. Oh, mulai kuat. Datang camat ka imah obrol dikondisikan ku jalan teh lah. Nu sajen bab mah teu bisa lah. Kuat ya. Deuk ka Allah. Lamun kadinya berarti belok. Datang usum pilkada teng titah Jatim sukses dibere motor dibere enten motor mah tinggalkeun. Enten deuk ka Allah masalahna. Tuh. Nu si ieu mah lantaran pol deuk ka Allah aya awaik gangguan kuatnya na. Di desa kuat, kecamatan kuat, pilkada kuat, pilgub kuat dan lain sebagainya. Lah aing maka jenting dahar jeung teri daripada aing dibabawa ku nu kos kitu. Mantep. Deuk ka Allah aing mah teu rek kadinya, teu rek bumpar mampir aing mah.
mulai dedelean dijaga embung neule sebab deuk ka Allah pan can datang ai geus datang mah bebas ieu mah deuk ka Allah can datang besi kaganggu dedelean ku ari dijaga dedengean dijaga geus atuh ana dedelean dijaga dedegean dijaga aambeun dijaga omongan dijaga embung ka mana mulai geus di imah bae geus di imah ge boga pagawean lain sadi imah di imahnya boga pagawean teh ngajagaan mata ngajagaan ceuli deuk ka Allah boga maksud deuk ka Allah dijaga kunyana mulai embung ka mana jeung teuing di imah boga duit ge penting embung ka mana salah tante teh ngomong deuk ka Allah mulai terasing tuh aya fi ma'zilin dina uzlah enggon uzlah jelema mah bareng ke masjid jelema mah bareng ke mushola jelema bareng ketika di tamuan tapi beda batina nu ieu mah biasa aya di alam khalqinya nama hendak menuju alam amri ka Allah yes kitu bae terus deuk ka Allah pan Allah teh tara noler-noler pagawean manusia si eta deuk ka aing haju nyaan deuk ka aing diangkat derajatna teng lain deui sinaran gua mulai geus teh embung ka mana-mana embung ngaji jeung santri ge geus teu maksud jeung santri ge eta mah sakadar zahir bae peda aya nu nuturkeun sanajan teu dituturkeun deuk ka Allah santri teh jadi acuan deuk aya deuk eueus sabodo eta mah sapira tah mah ngajalankeun ngaji kos kitu dang nu penting mah deuk ka Allah teu bangga santri loba teu sedih ku 1 2 3 deuk ka Allah boh kadaanannya nama ku make menerima murid ajaran baru boh jauh tah mah jurig tah mah kos kitu deuk ka Allah tah mah atuh tah mah mampir ngaranna kos kitu mah tah munai pesantren menerima ajaran baru hubungi Habib Rozak ya teman kos gitu mah mampir teman teu datang ke Allah teman salah tak tentu salah ieu keur carita ka Allah besi pacar nyalakeun teu ngan nya aya di dinya di alam khalqi bae ieu mah deuk ka Allah carita deuk ka Allah mandeg di dinya tuh mulai guys lamun diondang ngariung geus nu dideuleuna Allah bae aing menang ridho Allah henteu ye menang ridho Allah mangan berkat teu meunang bagi dua antara yang berkat jeung ridho Allah mandeg di dinya dicau mandeg dicau teu naek perhitungannya aing daripada ka ditu teh jadi ibadah mandeg aing deuk ka Allah aing mah kajen diomongkeun jelema teu hayang aing mah muludan tinggal muludan ngocoprak teu ngagungkeun ka Kangjeng Nabi urusan ngagungkeun urusan aing jeung Allah pugu aing di jero kamar ge teu ngagungkeun ka Kangjeng Nabi hakan ku siapa ngagung tah siapa dek neangan peperet kan sok haju kitu lain haju kitu emang sama kitu tanyakeun ke Haji Pudoli buku kitu atuh geus aing mah cicing mah di imah ge teh keur ngagungkeun Kangjeng Nabi bakal agungannya na dibanding jeung ngeureah-eureah mangan sakali doang sajam 2 jam nyana mah terus oh deuk ka Allah mulai terasing sorangan uzlah ngaranna uzlah dengan sendirina pembangunan alam sutra datang di dia bangunan di itu bangunan di dia bangunan di dia walah keluar neleping-ping cek aduh si amoynya putih kaganggu asal neuleuh bae salat jadi kaganggu nu tatarina asyhadu alla ilaha illallah kadeleku mata hate teh Allah ku ari mah ping-ping amoy kaganggu nah ieu kubaya pindah ka leuweung deui dek dituturkeun mangga ku santri henteu mangga mantap konsepna teu kahartieun ku kabeh aneh dek ngembangkeun agama lain di kota endahan ka leuweung bagaimana bisa maju agama dek ngomong naon urang mestina di tengah-tengah kota nyieun pasantren atuh kadeuleu ku batur abe berbagai kalangan teh bisa menikmati pondok pasantren tah di tengah kota bila perlu mah mun urang nyaritakeun kemajuan pasti kitu tapi lamun urang keur nyata deuk ka Allah aing kaganggu kuno kos kitu pindah aing mah beneran nu di kota apa beneran nu pindah sih coba mau bisa ngajawab ente beneran nu di kota tah nyieun universitas nyieun pondok pesantren modern
belah dia mudirun. Ayo beneran mana dajengnya na dibandingkan anu pindah ka leuweung hijrah dek ngilu dek henteu sia ka aing sabodo sia ngilu bae pagahan ku aing teu milu bae eueuh masalah jaing mah dek Allah beneran nu pindah tak ka leuweung beneran di kota teu bisa ngajawab lantaran urang datang ke alam kholqi ketika jelema nu dek berangkat ke alam amri pasti usah iya jang sorangan tapi deuleu kemangpaatan anak bakal halayak rame sesuai jeung kaikhlasannya anak ikhlasnya anak ieu teh 10% engke bakalna 10% nu milukanyana di dinya bakal ngiuhan di dinya 10% boga ikhlasna 50% ngariuhan 50% di dinya boga ikhlasna 100% sajagat ujianana tergantung kaikhlasanana padahal tata dina mah sorangan tapi efekna bakal kakabehan. Nah, mulai ngageser di alam kholqi sorangan, kasihan jadi ke Allah. Ketika orang aya datang dunia, dunia dek naon sih aja iman ka Allah. Letik kalau sok mumar mampir. Sakaji pudal bener oge sih. Datang kuari kitu jurik dek mana sih ya? Dek ngaganggu, dek naon ngaganggu aing aing mah dek Allah sia makhluk Allah aing makhluk Allah goblok sia. Emang aing sieun ka sia? Datangkeun bapak moyang sia. Bener bae datang 5. Hehehe, tolol aing mah lalagaan goblok. Teu sieun sebab dek Allah sia makhluk Allah aing makhluk Allah. Datang orai. Orai. Dek mana? ngagoda saha ngagoda ente aing mah teu kudu digoda tiba heula ge emang aing sieun ka sia anda kalau digoda moal sieun aing mah moal sieun aing mah digoda ke sia dek aing dek ngaleg-leg sia leg-leg aing paeh cenah cek orai sia di jero beuteung aing geus aya tulisanana meureun aing teh mahfud kudu paeh di beuteung sia goda aing sia digoda terus direngkol awak aing awak kurang teh di dia mah wayahna becak orai teh andek dikencengkeun ieu beulitana kencengkeun reketa Allah nu kencang Allah cak orai panas eta Allah-Allahan bae modar sia dibalik kuari mah ku Allah aing paeh sia aduh ampun panas cakna panas indit orai mentak ente beusaya orai antepkeun asana paeh ente ulah ka saturut-turut dah sebab Allah ente mah tiis ka orai begitu dia Allah tiis sakieu sakumaha ase bae ye pandongeng kiai mah panas atuh lain deui Allah itu mah ku hate sia mah ku sungut nya jadi tiis mulai digoda ku dunia moh aing mah digoda ku jurik tah teh sieun digoda deui ku hewan teh aing mah endeu ka Allah mulai jelema ti kota datang ka leuweung tengah peteng Waalaikum naon aing mah keur ka Allah engke sagedeung galeueuh Waalaikum aya naon pamajikan kabur atuh pamajikan kabur kunaon babejak aing sia nu emang ribut cekan yuk kabur dibawa ku batur beureun neangan deui bae teh deui kiai bageulis tante mun geulis titah ka dieu bae teh pamajikanna mulai berbagai-bagai urusan anak teu harti nyana akademina nyana jurusan anak tetapi kuari jelema pada marenta tulung kunaon sabodo aing mah ka Allah acara didoakeun manjur atuh urusan Allah teu diaku-aku jadi ka Allah acara teu manjur sabodo diomongkeun sama kiai eta mah teu manjur sabodo sia deuk naon datang ka aing kumaha Allah bae geus hese nyaritakeun ngageser kuari mah ti alam kholqi ka alam amri ninggalkeun alam kholqi geus eueuh perasaanna naon kuari hiji be nga Allah ai ka Allah kumaha ka Allah mah keur salat teh inget ka Allah ai di luar salat teu inget ka Allah encan datang ka alam amri emang kunaon ai keur salat ka Allah ingat ai di luar salat henteu ka Allah emang Allah leungit pan Allah na eta-eta keneh nu nyiptakeun ulang ti alam itu datang ka alam dunia ka alam barzakh ka alam akhirat Allah na eta keneh nyahoeun anu aya teu pernah eueuh
kidam teu pernah kahelaan tuh mulai ku ari ka tauhid nu tadingan ku perasaan awalun bilam tidak wa akhirun bilan tiha kadele ku ari mah kumaha hate teh Gusti Allah teh aya geuning Allah mah teu pernah eueuh neulekeun teu pernah teu neulekeun la takhudus sinatu wala naum Allah teh ngadenge teu pernah teu ngadenge Allah mah terus bae perasaan urang dirundung ku ayana Allah ku denge Allah ku nyaho Allah urang geus berubah ku ari ka alam amri ieu secara singkat bae dibongkaran alam amri nama lila ku ari geus aya di alam amri nah ieu mah ngan sakadar dek nyaritakeun jelema nu geus pindah ti alam kholqi ka alam amri bisa ngabedakeun ieu mah alam amri ieu mah alam kholqi etalah wali ketika can bisa ngabedakeun mana alam kholqi mana alam amri ku perasaanana eta mah nu kos kitu mah jelema TK teh kos urang na bea kos kitulah jelema anu ngageserkeun perasaanana sabaraha taun bisa ngageser tergantung kecerdasanana namun masih keneh urang ka pasar ngeuleuh nu ngagantung resep keneh urang aya di alam kholqi keneh ketika orang ke pasar neule samarenda neule tamer neule jubah neule macem-macem geus teu kadeuleu dina kadeuleu ge ku mata ieu doang mata hate mah geus teu deuleu urang geus ngageser ka alam amri ku ari mah geus teu kudu ka pasar neule mobil bae ketika urang neule Innova hayang henteu emang kunaon bantah henteu teu kawerat atuh siap jualan aya cenah mun aya jualan meuli atuh siapa lain alam amri alam kholqina kita mah ngeblesek tambah dirinya perasaan orang bakal akur antara mobil goreng jeung mobil bagus aing ge akur kumaha dina pada teu bogana aing menu goreng teu boga nu bagus teu boga lain kitu neuleuh nu bagus sakitu neuleuh nu goreng sakitu neuleuh nu rentulna baju di luhur pakaian sarua ketika asup ka pasar ditawaran eueuh nu hayang teu maksud jeung teu hayang bae tah lamun geus kitu berarti geus ngageser ku ari perasaan ti alam kholqi ka alam amri waduh atuh tah mah lain ku lain pagawean memeh dahar heula tuh sia lain lalaga nu mantak teangan sa Kabupaten Pandeglang teangan sa Kabupaten Serang teangan sa Kabupaten Tangerang teangan sa Jakarta aya eueuh nu ngageser ti alam kholqi ka alam amri aya saha aya mah aya ngan moal bisa kanyahoan ketika urang nyaho si eta mangmang lantaran biasa bae jelemana mentak kapanggih di mana bae engke bakal berbeda lu engke nyana manggihan jeung bangsana deui mungkin di masjid mungkin di gunung mungkin di Jakarta mungkin bae di tengah sawah tergantung nyana kondisina perintah ilham ti Gusti Allah itu mesti di masjid itu mesti di saya Maulana Hasanuddin Sugan Maulana Hasanuddin udah kapanggih jeung si eta henteu oh ja kapanggih dia keur di orkes aya orkes biduana sakara nu laleta biduana sakara gegeraan atuh oh sase api-api sia urang aya oh jeung bangsana nu bantak nu kos kitu mah kadang-kadang dihareup zaman nonton biasa bae seuri wah teu nya wali horeng wali bantak besi aya kiai atau ustad nonton orkes na ieu ge sing hade talian hese ngan tetep sanajan nyana dihareupeun orkes sanajan nyana dihareupeun wayang urang teh teu nyangka bahwa nyana maksiat aneh kiai anu aya dihareupeun orkes pamanya wah lain sanongton-nongtonna pan padahal mah nonton tapi ku urang lain sanongton-nongtonna tetep bae di lain-lain aneh urang mah pan teu nonton ya pajar nonton urang mah dibalik teu nonton liwat tong pajar nonton blon kan nyana mah nonton pajar teu nonton hese sebabnya nama geus teu maksud bedana nu nonton maksud jeung nu teu nonton maksud teu maksud beda setik mun nonton maksud mantes nongtonna dongeng aing tos nonton orkes sabiduana sasakra teh sia ngomong atuh bau budak bujalna kadeuleu lelet jasa ngupahara ngeuneun di sorana mun aya deui aing bejaannya tah eta kos kitu teh nonton ari wali mah nonton mah tah si mana ustad tah si mana nontonnya saha biduana dukanya cenah beja napan dihareup ih jadi hareup bae teu neuleunan naon teu neuleunya nama
tenele biduan tenele kos Haji Pudoli persis. Ya Allah ya Rabbi. Tuh, kos kitu tah. Kos si kitu sakarang-karana Abuya dahlan ki dahlan tanjakan. Ketika kumpulan jeung bupati milunya na biasa bae diuk di hareup di ajeng-ajeng biasa diuk ngan ajunya nama reup BHS kos Gus Dur kerek biasa cedegeun nya di tangga doa terakhir Pan kerek ai urang mah pugu keur gaji ge kerek ieu urang mah lain keur kumpulan ieu mah keur kumpulan ke geus terakhir bae acara terakhir doa penutup ialah Abuya dahlan dihudangkeun nya kerek dia naon doa terakhir oh doa geus agesan nya geus doa Allah mun ditanya tadi si naon diberi teh nyaho tah mun geus kos kitu masalah Gus Dur lamun diriungan langsung kerek Gus Dur terkenal kerek aja Gus Dur mah kamari digor we keur kamari keur hirup keneh kerek we digor ge cenah tapi ketika aya pertanyaan bisa dipertanyakan tak kayak Gus itu kan kalau lagi kumpul-kumpul kan tidur tapi kenapa kalau ditanya bisa aja jawab wah itu sih urusan saya atau hese aja Gus Dur mah ja kerek nama beneran nya nama saksian ya kerek mah aja nama tah geus sararese eta lah khoriqun lil adat nu kos kitu ngaranna pindah ti alam kholqi ka alam amri sanajan hadir ge jajana mah geus lain deuleuan kadinya lain dedengean kadinya emang teresep kok bisa hadir dirinya zayin nafsaka bil maksiat tah nerapkeun zayin nafsaka bil maksiat jang nyana lain jang ente ini ke mana ya aing dek nonton pan nonton zayin nafsaka bil maksiat aing dek supaya kadeulina mah maksiat batin mah heuh atuh sia neraka ngaranna ya urang di hareupeun orkes ge ai perasaan urang ka Allah mah moal disiksa atuh bal disiksa sok di hareupeun oh engke sakedeung urang bakal boga presiden tukang nyanyi deh. Oh, saksian ku urang biduan nu mana bae bila perlu teu make calana guys makanya ih kadeuleuan atuh bal kadeuleuh eta cenah nu kadeuleuh Allah na sia seuri heran nu kadeuleuh eta na atuh bal disiksa dia lain deuleuh lain denge pindah ti alam kholqi ka alam amri eta panjang dongeng nah deuk ngageserkeun alam kholqi ka alam amri ti awal ngageser kudu aya nu nungtun nu mantak ge tah eta teh bakal ngageser engke ge kos urang hayang nyeun kitu kolong ulah dicita-cita kumaha nyeun bae bale engke kolong aya sorangan ieu ge sarua si urang deuk maca Quran ulah nyaritakeun maca Quran atuh alif ba ta alif jabar ba jabar engke ge bisa sorangan hayang bisa maca kitab atuh amil bae baca jeung jurumiyah geus bisa ambil jurumiyah terapkeun bakal bisa maca kitab Ige sarua tungtun ku guruna ye kieu bakal maripat sorangan ye atuh kos kitu jijah heunya atuh beureun dongeng ieu tah mah ya hese ka ditu nama tah ieu ngageserkeun ti alam kholqi ka alam amri teu sambarangan moal diangkat jadi wali jelema mun can bisa ngabedakeun mana alam amri mana alam kholqi wa amma syariat